Mitra kaum dangu sadayana, bewara kanggo para mitra kaum dangu tong hilap dina TikTok. Manganggang oge ngadongeng, mangga mitra bilih aya nu bade manco dongeng manganggang dina TikTok. Kumanganggang diantosan pisan di akun TikTok nu namina Dongeng Sunda Manganggang. Dongeng Sunda Manganggang, dongeng urang sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui mitra sareng sim kuring Manganggang. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Manganggang. Sampurasun. Hatur nuhun para mitra anu parantos manco dongengna sareng maparin like sareng komentarna, mudah-mudahan kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Manganggang. Mangga mitra, supados teu nyangkolong teng kana waktos urang barandungan bae dongengna. Brung Geus peuting Kang. Cek pamajikan Kasman di satukangeun meja kasir. Panona mencerong kana gorobag nu pinuh keneh kutiran sate nu ditumpangan ku es batu tina palastik. Sawareh esna geus leyur ninggalkeun saab dina bungkusna. Enya sok atuh peperen weh, tembal Kasman ka Unih nu jadi pamajikanana. Bari ngaguar-guar areng nuruhaina karimeletet, silalatu rabeng ngenca katuhu mirig pikiranana nu kumalayang neangan jujutan. Nah kunaon atuh dagangan nepi ka jam sakieu nambruk wae. Ngambrek ceuk Kasman na jero hatena. Asa aneh, kapanan biasa nama dina sapoe teh bisa beak 7 atau 800 tusuk ieu teh jualan sate teh. Aing mah kunaon ari poe ieu dagangan ukur payu saparapatna. Rasaan teh anu dikurangan, boh resepna boh porsina anak kunaonnya. Aing mada sapes-apes na oge biasa namangan ukur balik modal kapanan mun rugi oge. Ceuk Kasman na jero hatena bari pok ngomong kanu jadi pamajikanana. Kumaha atuh ieu teh Nyai? Kang, teuing atuh. Ceuk pamajikanana. Ieu tiiran sate dikumahakeun. Enah bangun nu aral mepes kasimpe beungeutna baeud bangkenu. Parolan we isukan urang cacag jieun baso, tembal Kasman. Kaburu bari atuh isukan mah. Kaburu bari. Tempas pamajikanana bari angger jamotrot. Mata kasupun kana freezer meh beku. Kasman nembalan padungap. Atuh dah kamari da dasar 100 tusuk, nyesa 80 tusuk, hartina ukur kajual 20 tusuk. Pon kitu deui jeroan nu digule ukur kajual 3 mangkok. Duit ladang ukur menang 100.000. Nu antukna kapaksa jeroan teh disair tina kuahna, diasupkeun kana freezer, dihijikeun kana kuah anyar. Cacakan kitu angger keneh teu payu. Na kunaon atuh sababna? Piraku aya nu marabunan mah. Pertanyaan-pertanyaan angger rabul dina pikiran Kasman dina mangsa harita. Ras manehna inget setahun ka tukang Bahkarna kungsi pupulih menta idin rek dagang nu barangna sarua jeung dagangan manehna. Sate jeung gule ngan cenah aya onjoyna.
Kupedah dilengkepan ku es jus bubuahan. Tadi halang-halang ku kasman oge. Daeta mahakna. Manya dicara monamanan. Perkara milik mah tepahili-hili. Rezeki urusan Allah. Germah ku kasman ge kapan. Langgananana teh tekaladangan. Mun mimiti dadasar jam 11. Jam 2 teh geus erep. Ke cenah. Tempat nama rek kontrak ruko nu Mantri Umar. Gitu cek bah karena basa ku si kasman di kolongan iraha-irahaana. Mitra kaum dangu. Bah karena batur sanasib kasman. Jaba salembur titutugan gunung galunggung teh. Papada ngumbara deui. Nyiar kipayah kana sate jeung gule. Kitu perahna urang lembur kasman mah. Pakasaban teh mun teu kana muka usaha WC nya muka warung sangu. Ngan ari kasman ngumbara teh teu jauh ukur ka Tasik. Bah karna mah hanjat ka Jombang sagala. Ayeuna mulang deui ka lembur. Pedah geus kolot. Hayang ngariung sanak incu jeung muka usaha anyar. Warung bah karna pernahna di parapatan di tungtung jalan. Bangunan ruko menang nyawa 2 rohangan sekaligus ti Pamantri Umar. Ngajajar jeung supermarket nu kawilang gede. Nu dijualna sarua jeung nu dijual ku kasman. Sate jeung gule. Tapi cenah ngeunah jeung murah. Bah karna mah tempatna mernah. Liuh linduk korsina dipasang ditata rapih matak mernah tumanina. Mun peuting lampuna ukur rayam-rayam romantis. Ari hargana beda 5.000 perak saporsi ti dagangan kasman. Nu balanja teu seurikna heurin usik. Ah boa-boa ieu kitu kasang tukang napang na dagangan aing payuna nyirorot. Ceuk kasman na jero hatena. Ras deui manehna inget basa kamari bubar jumaahan. Manehna pareng lempang mulang bareng jeung Dokter Hasan. Langganan maneh. Pok Dokter Hasan teh nanyakeun perkara warungna. Cenah nah sok mindang tutup. Nah mang warung teh mindang tutupna. Piraku gering mah. Sakitu apan jajagna. Kadenge pertanyaan kitu gebeg kasman ngagebeg bari pok nembalan pananya Dokter Hasan. Piraku Pak Dokter. Eta mah ditinggalian Pak Dokter we panginten. Asa can kungsi tutup dah. Tembal kasman bangun heran. Ah piraku saya salah ningali. Da babaturan di rumah sakit ge kungsi maluru. Ah piraku. Tuju kirang fokus panginten Pak Dokterna. Janten we teu katingali gebyog ngaplak muka. Ceuk kasman bari angger kerung. Bari pok ngomong deui. Pamit teh enjing teuing nya siang teuing panginten Pak Dokter. Bade ngerasakeun pesen? Nya keur isukan pamili getring di rumah sakit. 100 porsi we nya sate jeung gule. Ceuk Dokter Hasan. Alhamdulillah mangga. Tabu sabaraha dikintuna? Tanya kasman. Biasa we tabu 2 dianggona mah. Bubar gawe. Tembal Dokter Hasan. Mitra kaum dangu. Bungah-bungah pisan kasman teh. Pedah aya nu rek ngaborong. Hartina daging dina freezer bisa kagantian kuno anyar. Mualila teuing katunda. Mitra kaum dangu tapi teu ku hanteu mitra. Bada magrib
Dokter Hasan ngabolaikeun pesenan. Pajar cenah karyawana hayang ganti menu ku baso jeung gado-gado. Hampura mang, bisi geus kapamong masak mah wios nyuhunkeun parurugi we. Ceuk Dokter Hasan tina telepon. Kagok era jeung keheul handeul Kasman teu ieu nembalan panjang. Sawios Pak Dokter lah, tong janten emutan. Tembal Kasman, bari nutup telepon, tuluy ngaharuk teu bisa majar kumaha. Mitra kaum dangu kocapkeun isukna. Si Emul badega kapercayaan Kasman. Poe eta datangna kaleked pisan teu suhud cara sasari. Maju kabeurang kakarak ngurunyung alesan motorna mogok di palebah warung bah karna pisan. Cenah pangangguran ngimetan kaayaan di dinya. Makarep teuing teu ieu digeunggeureurkeun ku Kasman teh. Ongkoh rada hoream Kasman teh pananda dasarna teh. Aduh Kang, ngantai pisan di warung bakarna mah. Laris manis kot ka dikarcis Kang. Ceuk si Emul bari haruha harehoh balas kagusur motor da anggang. Ceuk kana pameleuman sate, wur-wur areng jeung tatal diawurkeun. Cekes ngahurungkeun korek api, guru senu hurung, lir nu ngahuru hate Kasman dina mangsa harita. Ngadenge carita ti anak buahna meuni asa ngentab-ngentab hate teh. Karasa beuki panas karerab hatena teh. Basa nampa laporan ti Emul samodel kitu. Sakali deui Kasman ngijir modal. Mun ngajual 20.000 saporsi, sate 5 tusuk jeung gule jeroan samangkok, ditambah sangu atawa kupat sapiring, rarasaan teu mahal-mahal teuing. Ukur boga bati 2.000 perak tina saporsi teh. Komo mun diitung harga daging jeung beas nu mindeng undak mah. Bati teh ngurangan, tapi naha manehna bisa ngajual leuwih miring. Beki tambah penasaran we Kasman teh. Mitra kaum dangu sanggeus reres jualan sapeupeting Kasman guling gasahan teu bisa sare. Direret pamajikan gigireun pon kitu keneh. Ukur peureum hayam. Tayohna mah balas capek mikiran usaha teu payu. Tapi dalah dikumaha. Kasman teu bisa majar kumaha. Hawa nyecep tiris nyulusup tina erang-erang. Anjing jumagug pilih genti bangun deket sakapeung bangun kakaut kana gebiogu warung nu aya di hareup imahna. Rasaan beda ti biasa. Aya keung. Kasman marmir bari ngomong sorangan na jero hatena. Padahal imah teh nu dijieun warung pan sisi jalan utama. Tereureuk ku patali marga. Tapi nah penting ieu mah ngadadak simpenya. Ceuk Kasman, rei bulu pundukna carengkat, ret ka pamajikanana, ret deui ka luhur. Netep lalangit imah bari galecok deui na jero hatena. Biasana parat tepi ka subuh. Kenek angkot ke keleuweungan tawarkeun jasana bet beda rasaan penting ieu mah. Rei bulu punduk mudigdi. Ngejuwid asa muringkak. Teu lila hiuk aya angin nu ngagelebu. Bangun nembrag kana layar sepanduk. Nunutupan gebiog warung satena. Kadenge kekelebetan
Reg angin teh reureuh sakadapan ditema ku anjing babaung deui mani manting. Pamajikan Kasman merungkut ngadudut simbut nyinglar kasieun. Kasman panasaran jung manehna nangtung tuluy ngatayap keketayapan. Kulutrak panto dibuka gejelik ka hareup warung terus noong tina sela-sela gebyog anu carang. Nah atuh barang breh teh rewasna nataku kusabab nyampak aya anjing salima-lima bentaseun jalan keur dangah weh bari katempo tanggoh neuteup ka warung Kasman panonna hurung burahay sungutna cacalawakan. Nakar naon anjing teh? Kasman undur-unduran. Selot gebyog dibuka hiji ceg kana cai dina ember paranti ngubah piring dulu dijingjing dibawa ka sisi jalan biur diseblokeun ka peuntas bari disieuhkeun. Hos si buriak anjing paburiak. Buntutna diselapkeun di antara ping-ping tukangna bari regag-regog mandeg mayong. Mitra kaum dangu geus kitu mah tarap tipisan panto gebyog diselotkeun deui ku si Kasman sup ka kamar tapi kakarak ge goledag ngegoledagkeun awakna. Hawar-hawar kadenge sorak keleneng na delman dibarung kuramena suku kuda nu kokoloperakan sawirahma jeung kirincing dina huluna. Nang ning kencreng kotoplak tineng kadenge kitu teu pupuguh hate Kasman asa jararauh paninengan. Mitra kaum dangu telila kulisik pamajikan ngulisik bari pok ngomong ka manehna. Akang, aya naon ieu teh? Aya naon? Cek pamajikanana marmir. Riwan sugan dedengean peda teu bisa sare babacaan anggur mah. Kasman neger-neger karep nyombo nu jadi pamajikan. Repeh sangkan teu hariwang. Cacap ngomong kitu kolebat aya kalangkang hideung kokolebatan gagayabagan plok ngadaplok dina tembok kamar. Nempok kitu Kasman jeung pamajikanana ngan bati calangap bari wirid segala dibaca muntang kahyang widi Allah subhanahu wa ta'ala. Berkah terila ti harita kalangkang nu ngadaplok ngarales bareng jeung ilangna sora delman pon kitu deui anjing oge teuing lumpat ka mandi. Urang ngalawudu yuk geus manjing kiau mulail. Cek Kasman kaenah bari nguniang matot leungeun pamajikanana sangkan bareng kacarai.
Mitra kaum dangu sanggeus tarapti cong salat sunat. Regreg geus kitu mah. Pikiran rada nyai-nyayan. Goledag duana ngagoledag dina pangsujudan. Kang, Ah, aya nu niat julid gitu ka urang, Kang. Cek pamajikanana. lah, tong suudon teuing atuh da urang mah lain pajabat, naon araheunana. Tembal Kasman bari ngaherang netep lalangit kamar. Pikiran kumalayang. Kasubuhnakeun kakarak pisan peureum najan sakerjep. Basa nyeunah pamajikanana turun rek ka dapur ku Kasman geuwat dicaram. Entong nyi, poe ieu mah urang tong jualan. Cek Kasman ka pamajikanana. Manehna geus gilig poe eta mah moal dagang. Itung-itung reureuh istirahat. Antukna guntrang we duaan bari nungguan adan subuh. Nyaritakeun nu tos ka halaman peuting tadi. Bari mapande dipapantes kana leungitna langganan nu biasa balanja ka manehanana. Mitra kaum dangu singkat cerita. Wanci rumangsang, Kasman jeung pamajikanana bebenah di warung. Tapi sanajan kitu ngahaja gebyog mah teu dibuka. Angkanan moal dagang ieu hayang reureuh napakuran diri. Asa aya kesempatan meungpeung pere. Freezer diroris, dagingna numpuk keneh aya kana 5 kilona. Samara jadi nu aya dina mangkok plastik masih keneh ngahuyud, beku ngabata. Beres proses ngaroris kana lomari, piring-piring mangkok jeung gelas dientepkeun. Botol kecap jeung toples acar diudulkeun eusina. Terus dikumbah nepi ka bersih. Shot ditunda kalayan dijajarkeun dina luhur meja. Sangkan katingali leuwih rapih jeung poe isukan mun dagang deui. Nahnya, Kang. Bakarna mamani bisaan ngijir daging teh. Cenah jaba badag jeung murah deui. Pamajikanana nalengteng ku pertanyaan. Nya pugu mantak teka harti aing mah. Boa lain daging asli. Kumaha, Kang? Boa lain daging asli bisa we daging campuran pan ayeuna mah loba daging nu dioplos ku daging begu. Kasman ngira-ngira. Bisa jadi. Tapi buah daging bangke, Kang. Cek pamajikanana ngahatean. Kasman ngan bati ngarahu. Apana namanya oge sarua teu ngarti. Kang, Hah? kieu we atuh. Kumaha? Ditasimul maruruh geura. Api-api pindah gawe ka ditu kajen diburuhan. Cek pamajikanana. Nya benernya. Cek Kasman nyaluyuan. Mitra kaum dangu teu dililakeun deui basa simul datang pok diomongkeun. Kieu mul euy. Kumaha, Kang? Cek simul. Nah gebyog can dibuka mau jualan gitu, Kang? Kieu ieu teh mul. Wayahna maneh pura-pura eureun digawe ti akang. Terus ka ditu kataeun bakarna Arek naon, Kang? pura-pura milu gawe di ditu. Tah geus kitu talungtik naon bae nu geus dipilampah ku bakarna dina jualanana. Mitra kaum dangu. Dikitukeun mimiti nama simul teh rada jual mahal. Tapi sanggeus dilemu diolo teu burung daekeun. Sanajan manehna menta buruh nu rada onjoy oge. Cenah butuh keur mayar uang pangkal sakola anakna anu cikal. Nya kuring sanggup, Kang. Tembal simul. Ngan buruhna 3 kali lipat tina gaji bulanannya. Cek simul. Hartina 3 kali teh 4,5 juta. Ngadenge kitu leng Kasman teh ngahuleng. Atuh da resikona ge gede, Kang, mun kanyahoan teh. Cek simul deui.
Apanan kuring terek api-api pindah gawe menang saminggu mameren. Deui si Mul mere tanjakan. Mitra kaum dangu rada lila rebut tawar teh. Antukna saluyu dina harga 3 juta. Cereng dibayar. Si Mul kot kajigerah. Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun Mang Angga ngadongeng urang teraskeun. Singkat cerita, geus rek beak 2 minggu si Mul tembol-embol. Dagangan kasman beuki teu payu. Sabalikna ti warung anyar Bahkarna cenah nu meuli kanyat kana pika make karcis bakat ku ngantai. Eta ceuk tukang kerupuk nu sok ngiriman ka manehna. Beak emping jeung kerupukna oge sapoe teh aya kana 100 bungkusna cenah. Lah dasar borokokoh, ceuk Kasman mamarahan sorangan. Teu sangka ku kalakuan si Mul hanas dipercaya ripek teu balik-balik. Nyieun codeh ka si Mul ka aing. Kokodereun ku duit sakitu. Mimpi katega luasan magatkeun silaturahmi jeung aing. Abong-abong ngaran jelema teh nu sampurna. Kasman narik napas bari micin Bang Balu. Basa pamajikanana nanyakeun ketaksa tuluy narek kumaha. Kasman teh ngan bati rumahuh wae. Bingung. Mitra kaum dangu singkat cerita. Basa dipaluruh kalemburna di mana ayana si Mul kunaon bet ilang raratan. Ceuk pamajikanana cenah nyaba ka kota. Rek digawe jeung dununganana nu ti heula. Dipapaikeun eta oge kanu jadi pamajikanana. Nah katampa atawa henteu duit buruh nu 3 juta teh jang uang pangkal budak sakola. Ari jawab pamajikanana si Mul teh cenah muhun aya. Ari menawi artos panjer ti dunungan nu enggal. Ngadenge kitu Kasman ngan bati olohok. Atuh geus kitu mah geus puguh si Mul culas. Kencis bae Kasman ngencis mulang deui ka imahna. Bari ambek nyedek kana gamidak. Teng teuing ari si Mul. Saki dunungan keur baluang leungiteun kasab teh awas sia rasakeun sia mun panggih ditagih deui sia ku aing. Ceuk Kasman bari ngabeledi. Mitra kaum dangu. Dina heuleut sapoe ti harita. Isuk-isuk pamajikan si Kasman ninggalkeun jongkok. Kadorong ku panasaran dangdanan sigarek pelesir. Baju gamis anyar urut lebaran. Tiungna nyari jeung pulas baju. Nyoren kantong tekepat eundan. Pokona gaya weh. Ari balikna rebo mawa kresek turun tina beca. Lempangna kawas badak Cihea bari paromana Jamotrot. Kawas orai kobra siap ngabura. Jauh ti Marahmai. Bangkenu bari jeung murang mari. Tah, asaan? Naon bedana jeung nu urang geura? Pokna ka Kasman bari ngalungkeun bungkusan kana meja. Mawa naon eta? Ceuk Kasman anu jadi pamajikanana. Sok buka weh, asaan heula? Tembal enah. Curugna bentik nunjuk bungkusan dina keresek hideung. Bari tu genah asa teu dihargaan, tapi teu burung bungkusan teh dibuka. Pangheulana teh bungkusan sate. Pamajikanana milu mantuan. Berkat di mana? Berkat-berkat 70. Kuring teh geus nyusur warung Bahkarna Akang.
Hayang nyaho palakiana. Penasaran? Enah ngajawab bari angger ngaharangan salakina. Nyawe geuning. Ukuran daging leuwih gede 2 kali lipat tina sate nu dijual ku urang ieu mah. Aduh, tusukna rada panjang deui. Panas keneh. Seungit, gurih-gurihnya ieu. Meuleumna sampurna ieu mah. Bari terlebar ku samara deui karasa uyah asemna. Ceuk Kasman bari ngasaan. Acarna nambur samangkok metung paingan atuh. Ceuk Kasman. Sanggeus sate dipaut sakeureut tina tusukna ku Enah. Disegetan tuluy diicip-icip. Teu lila satengah ngoceak Enah ngoceak rada ngajorowok. Bener Kang. Daging asli itu tinggal dikeuretanana. Cenah cek batur daging begu mah. Cek batur daging begu mah uratna leuwih anggang uratna teh. Tekekep kawas daging sapi. Kasman hareugeun. Lumasa geus eleset ku bakarna. Mitra kaum dangu tina hal eta Kasman beuki panasaran. Cikan buka gulena. Cenahna deui. Bungkusan gule diparinkeun kana mangkok nu aya ku pamajikanana. Ieu ge sarua. Ati babat jeung bayah keureut badag bersih teu campur kerewet. Samarana madok teu koneas kurang cipati. Nepok kitu leng Kasman ngahuleng. Kumaha biasana sate jeung gula sakieu lobana. Kumaha bisana sate jeung gule sakieu lobana jaba ngeunah dijual murah bari untung. Ceuk Kasman. Manehna oge ngijir yen teu samemena barang jual teh embung ngarugikeun konsumen. Sakali deui gule di sairan bukurna gorehel weh. Aya anu ngagorehel. Naon ieu? Ceuk Kasman. Tarangna kerung. Bari pano nyidik-nyidik keretan daging mulus sababaraha bukur. Gusti nu agung. Dina gule nu sakieu murahna masih ditambahan keneh ku daging sengkel disikak badag. Beu nya loba keneh bukur patan kuah. Bari harga ukur 15.000 saporsi. Aduh. Kasman kekecerak. Paingan we langganan kalabur ari ka kieu mah. Paingan langganan aing kalabur. Palindah ka dinya tayona mah. Ceuk Kasman. Aduh, manehna ngan bati bisa humandeuar. Waktos na mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kudu ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.